lain ya kok hari mana ya kumaha kelanjutan nah ya urusan masalah kamari ya motor haji. Oh motor haji teh nya eta jadi kieu ji masalah motor teh hampura ya lain motor istilahna digadekeun ka batu teh ji an ieu pas mawa motor haji teh tarik dapat duit antok jeung babaturan terus mah eta mah posisi perlu motor lain digadekeun minjem heula sakedeung cenah ieu kan teu tega ngaranna ka babaturan ji ya diberekeun we motor mana mah teu beres aya gitu carana mah urusan haji teh kok emang kumaha sih ji mitina pan maneh teh boga hutang ka haji teh ayo hutang mah tetep masih tanggung jawab di dia ji sieun kan eta ngetikeun ka motor haji balik gadekeun ku maneh. Assalamualaikum, Wak. Assalamualaikum. hampura we ji ya nya ari masalah hampura mah nya gampang haji ge hampura kan kade hirup nu bener ya hirup teh kudu jujur kan lagi nya ngabia ya sok naon lain nelpon cenah aja saudara-saudara aya maneh mau buah bolak-balik aja haji teh. halo Assalamualaikum, Wak. aya naon Di mana ya Neng di imah? iya gua mah nuju di rumahna Pak Haji nya ka dieu we nya Ya, sebab Neng kadinya. Saya tadi nelpon kok. oh eta alo ji anak adik Halo, halo mana? eta anak nasi Ios Anak si Ios. heeh Oh, anak si Ios. nasi Ios nya sabeda banget tanah ada di dieu mah Maksudnya aya naon cenah? ya budak kemen hayang amplop ngaran uang berenang rek ka imahna eueuy pernah aya di haji ieu Tah nyusul meureun ka dieu. cita ka dieu budakna aya meureun keur di jalan meureun ka dieu di sina emang haji wawo Ya, lain asa-asa wau ya. aya asa mah Heeh. Hari si Ios mah gitu. Heeh. we eta si Ios Eta salakina eta si Ios. ieu buku eta teh randa ji teh Oh, rahanda. oh buku laki teh bener Oh, heeh. tuh budakna ji karek datang tuh ka dieu Oh, eta budakna. heeh Assalamualaikum. salah kayu budak teh ji anak si Yosi teh Iya, budak si Ios teh. Oh. Satu geuning. Sok neng sok sok. Sok kok boleh nya. aja Aja di kaca lah. lain ya pina yang nanya gua mah tumben-tumben aya ngampung jeung aya naon ieu sebenarnya Aing, Wak. Bingung. bingung kunaon bingung teh nu jelas atuh Benar tidak jodoh kena ku Mama. oh rek dijorokeun ku mama eta kira-kira resep teh ka lalakina Pernah teresep, tapi Pina geus boga pilihan. oh geus boga pilihan oh ya saboda geus boga pilihan mah terus nu ayeuna kumaha pilihanana Nya bari jeung goreng tapi Pina resep. oh ari siap pina kumaha anjing resep kan goreng geus saboda maneh lah gitu mah kira-kira suka pada suka mah gua mah ngaridoan wae Terus Mama kumaha sih? gampang lah lima mama kayak urusanana jeung gua eta mah pokona mah pina mah jeung jonjon wae di pilihan pina nya tuh aya haji keluar deui tuh Ngobrol ke naon sih mun serius. oh iwat tah tanpa budak geus lilah yang ngulin aja Oh, tadi teh anak si Yosi teh aji dibagi jijina anak nage anak si Ios. Iya. Kumaha eta kabar mama neng? Alhamdulillah damang. Oh, syukur alhamdulillah eta mah. emang haji wah jeung si Yosi Nya tuh baheula kungsi bareng haji. ieu mah teh apa haji wah jeung haji Ya moal mana mau apa kok. oh emang tadi pernah yang hubungan apa kumaha haji Nya biasa kan ngora mah.
urut lah urut. Oh, Haji teh urut. Terus ya kemana? Haji urusan utang teh ya? terus gampang urusan utang mah jeung haji mah Oh, aja dari gitu mah tuh. lain eta bener sih si Randa deui Anda teh Haji, geus lila. emang bener nih lain deui Ini atas lah. Kalau tidak tuh bener, Ji. Assalamualaikum Waalaikumsalam. aya RT PRT ini lah datang. PRT. Dik teh tuh kursi tuh Ya tuh bensin dari dia ya enak. Gue teh PRT kayak perlu ke Pak Haji ya teh yang udah biasa ya urusan sagedeng lah. Ya ya neng tina aya neng iya neng. Neng. Iya, iya. Gede. Wah, ujung aro di dia. Oh, nyawa pan RT atuh ngaranna gitu. Oh. Oh. Kata sok sering ulin ka imah di dia yang teh. Hanya biasa RT mah pan sok aya keperluan teh. Iya, yang urusan Pak Haji di dia teh PRT nya biasa lah gitu silaturahmi. Emang Pak RT aya keperluan ke Pak Haji. Hanya itu sama yang liwat itu terus di masjid dia teh. Oh, ngariung sekalian. sekalian. Hanya syukur lah bisa ngariung imah berarti jadi kasaksian aya RT gitu. Cuma intinya silaturahmi we ke Pak Hajinya ada Pak Hajinya. oh nyaho Lah ini Haji ya, ini jadi penasaran ya Kak Haji. penasaran gua kok Emang sebenarnya Haji punya hubungan, itu bukan hubungan yang dulu di dia. Betul. ya hari masalah hubungan mah nya baheula eta mah ke ngora Maksudnya pernah bobogohan gitu. baheula kitu nya lamun haji teu musim ngarantau mah harita teh nya jika nama meureun kajodokeun Nah, ini mah kieu Haji ya, beneran ya. Itu teh pan geus jadi randa. Haji sorangan teh. Nah maksudnya ya randa duda. Kieu RT ieu masalah nama ieu masalah Haji. Mana pernah hubungan jeung dulu di dieu. Pan aya RT ya hargaan RT. Itu urusan RT naon sih? Hanya sarua RT ge boga karesep. Oh, buka karesepnya itu mah tinggal tergantung RT jeung Haji diskusina. Saha kira-kira mampu Naon? ngabiayaan RT, kudu boga biaya gede kan dulu di dia mah. Siapa takut? Nah, eta kumaha Haji? emang RT wani ngalawan haji Oh, tidak aku cewani Ci. hayu jeung haji mah Oh, ayo, siapa takut? Iya, hari ini mah kemana-mana nya dukung PT Haji. Andi kira-kira saha harus sanggup ngamodalan leuwih gede. Wes kasah kita rano mah balik. Ya, ngeri ya. Assalamualaikum. Salam. salah lain eta RT jadi ngambek itu kunaon eta kok Tadi nanti kan Haji bisa nganilai. Berarti mau seperti lain Haji wae Pak Haji. Cacak RT sorangan resepen. Tapi tergantung nikah Haji kira-kira sanggup ente. oh nyari haji mah pasti sanggup Kan ieu kieu Haji ye, ieu berhubung wis wilateng waktu di dieu, kata mah ieu budak beunang aya perlu ka imah di dieu. Ieu da ngeureuy ya Haji. ya tuh bisa digeri mah da habis murid Nya ning ya urang ngeureui daina ya. lain iya ya kayak keur meunjinnya di jalan Penting Haji lah naon teh. Nya tuh nya Haji nya, tapi urusan itu mah kan gampang kan ayo gitu. ayo neng ada Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam